sono ka Sumedang. Hayu orang jalan-jalan ka Sumedang ka lembur kuringnya. Tapi sataacan ka lembur biasana make meser heula bibit lauk gitu kanggo pelakeun di balong. Tah, ieu masih daerah Soreangnya guys. Ieu daerah Ciherang leuwih tepatnya. Daerah Soreang, daerah Ciherang aya pasar gitu. Nah langsung wae ieu tos ka jalan Cikuda meureun nya ieu teh masih jalan Jatinangor lebet ka Sumedang, jalan Jatinangor. Jalannya lumayan bulak belok pisan. Ayo Fatih. Bensin dulu. Fatih, mau kemana? Kasih Atip. Di mana si Atip teh? Hah? Sumedang. Pom bensin Ciromet. Ngesian bensin di pom bensin Ciromet, lajeng deui perjalanan langkungan alun-alun Tanjung Sari ya. Alun-alun Tanjung Sari pahareup-hareup jeung Masjid Agung Tanjung Sari. Hapunten teka video Masjid Agung gitu. Lumayan seueur pisan perubahan namanya di Kecamatan Tanjung Sari teh geuningan kapungkur abi alit dia. Tah ieu jalan anu rek ka lembur kuring tapi sengaja meureunnya si bapak teh janten jalana milarian jalan anu sanes gitu. Nah ieu SMP hiji Tanjung Sari kapungkur kuring sakola di dieu. Kabayang teu sakolana teh nya leumpang unggal poe di lembur ka dieu. Ka kota lah istilah namanya gitu. Ojek naon. Make ojek oge kadang mayarna mahal lebar mendingan kene leumpang ngabring jeung babaturan. Tak ieu jalan tol nu rek ka jalan tol anyar teh jalan tol Cisumdawu kumargi sim kuring mah kana motor jadi teu bisa nya ngalangkungan tol Cisumdawu tapi engke katingali geura jalan tol Cisumdawu sapertos kumaha saurna mah tos dibuka sih ngan dugikeun ka mananya eta teh pokona dugikeun ka dinya we cenah kitu. Perubahanna seueur pisan kapungkur mah ieu teh rumah warga guys gitu ayeuna di babadannya siga leuweung we di babadan ting parindah ka mana kitu tah. Jalan ge nya halus lah ya. Ieu jalan alternatif saleresna anu rek ka Jatinangor ka Rajakalong tah. Ngalangkungan deui nya Pasar Nonggeng. Tah ieu mah pasar anu aya di daerah Citali meureunnya ieu teh kaasupna. Tah rame pisan tiap minggon sok ngalampar nu daragang gitu. Lumayan lah nya jang jajan-jajan cilok wae mah gitu. Kumargi kuring mah nepi na oge beurang gitu jadi geus corencang tah aya pisan masih aya nu dagang tapi corencang teu pinuh teuing siga mun isuk-isuk gitu. Sagala aya di dieu mah baju jajanan pokona mah sagala aya we nya. Lumayan cuci mata tah. Ieu tolna guys, tol Cisumdawu teh tah. Abi mah can pernah ngalangkungan. Ngan ngalewat teh hungkul di luhur gitu nya. Tah ieu jalan ka lembur kuring anu kadua. Jalan kadua lah istilahna ieu mah nya. Jalanna geus alus sih. Teu siga baheula pisan gitu. Masih kena butut. Tapi ieu teh jalanna ekstrim guys. Kayak geranya cobi urang tinggal geranya jalanna teh asa di luhur pisan, asa di luhur langit gitu tamun urang mah nya. Tuh beuki dieu jalanna beuki leutik, tapi itu bisa asup mobil. Jalan ieu teh katingalina so teh siga nu leutik. Padahal mah jalanna teh bisa asup mobil ieu teh. Tuh. Sisi-sisina kebon. Baheula mah kebon awi hungkul ieu teh. Ayeuna mah caraang. Baheula mah sararieun ngalewat ka dieu teh. Ayeuna mah cararaang, tapi masih kene aya awi mah nya sadapuran, 2 dapuran, 3 dapuran mah. Anu lobana mah tangkal cau nya. Asa tong salam dari Binjai we nya pedah aya tangkal cau tuh.
ieu teh baheula mah para roek sadarieun lamun titah jalan ka dieu teh gitu. Nah mulai tah jalan anu pang ekstrimna di dieu cekuring gitu semasa leutik. Ya, karena jalannya curam, turun deh. Ditinggalkan guys, karena bapaknya takut jalannya mudun pisan. Tuh, bisa luntuk. Jadi aku daripada kenapa-napa mending lempangnya gitu. Bagusnya pemandangan. Tiba tananyak kene mundung lempangnya. Baheula mah guys lamun keur praktek olahraga teh titah lomba lompat teh ti handap ka luhur ka ditu tuh. Jadi lain ngurilingan lapang ke SD mah di balap lompat teh ti handap terus ka luhur ka ditu. Kabayangkan haheohna. Tapi ngelel pokoknya mah. Kita nostalgia kita. Ayah si Ipot ngajemput. Ibu ditinggalkan titah lumpang ya, bawain. Amih ngajemput lumpang tuaniun geran rugtug. Ting dah ujug-ujug yang jalan ka dieu. Sehat Amih? Ayo Pak. Lembur Cikupa cai teh. Nyami. Nah, ieu rumahna guys. Ieu lembur abdi alit di dieu. Ngembara ka Bandung. Loba caritana. Hah? Rame, jalan tol tadi. Buruan emak. Eyang. Atip. Ki Atip. Suka. Atip. Wow. Kadu alias duren ieu asli di kebon guys. Mantap. Kadu guys. Hasil tatanen di lembur. Bukan begitu Util? Kayaknya wae adik aku. Rambutnya baru cenah guys. Berdiri berdiri. Berdiri heula. Buru atuh berdiri ibu hayangnya. Pakai kolor saya tak?
Kolor Abah. Cok coba ya berdiri. Pintas teng bajak. Mana cina asing baca? Pati? Kolor Abah. Ini bapak tuh nerap. Aya tuyul naklok. Aya atipnya, atip kacep. Atip kacep tuh. Kacet. Kacep pisan. Aduh. Ibu ya bawa ada Teh enakeun diganong. Pare harejo. yang kacet teh. Cicing yang ibu. Tadi senal atipnya. Mana? Mana pandainya? Atep. Sia make kolor Abah. Jadi apa coba ya? Seperti uploadkan ke YouTube, saya bisa kenal. Ini babeh aku. Yang viral teh. Hobinya main Lego. Abeh. Hayang ibak. Aduh. Si Pati itu Pak. Ayeuna. Salina aya. Beh. Ini adik aku yang terjenong. Dulunya dia jenong banget. Tapi sekarang cantik. Nah. Mana dong yang cantik, lihat wajahnya. Wak wow. Apo se. Muhun mangga. Mana ningali Pati ka dieu? Eta sarua jeung Abah. Celana apa? Celana Abah eta. Ngolong-ngolong eta. Dinten kadua di Sumedang. Nah, urang ngaliwetna di nu Kastrol. Diasakan ieu namina hawu, terus ieu songsongnya. Lamun parem seuneuna tinggal ditiup. Gitu, ya. Ieu songsong. Terus ngasur-ngasurkeun seuneuna make cacapit nu kieu. Orang antosan. Kira-kira liwetna asak na sabaraha menit. Keur meulem hui bapake naon di kitu keur meulem hui cenah guys. Asupkeun deui suluhna. Tah. Tinggal liwatna geus ieu can. Bubui mah asupkeun kana Lebu. itu kan jero atau asupkeun ka jero teh deui mah hauna. Milihan huina nu alus atuh. Oh.
Ih, aya kadu. Duh, poek gini ya. Kadu. Kadu hasil di kebon tuh guys. Ya. Lumayan lah. Daripada meuli hargana ratusan ribu, mending ngalah di kebon. Nah, sakit lah guys video kenang-kenangan bahasa sono ka Sumedangnya. Kayak disambung deui di video salajengna. Punten aya sababarahaan teka video soalna lamun geus di lembur bawaanana teh geus bener-bener hayang fokus we gitu tah jeung keluarga jeung Ami, Abe, Ipa, Atip, Adi gitu tanya komode pokona mangges di lembur mah betah we gitu. Hatur nuhun anu tos nyempetkeun nonton channel YouTube ieu tong hilap. Don't forget to subscribe, share, like-nya. Assalamualaikum.